Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda Si Puntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atus pados penyangkong tingkana waktos mangga urang teraskeun Si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Pamiarsa sadayana. Keur waktu padungdung kene oge karna mah geus nepi ka Cicapar. Lantaran maksudna dek nyusul Ganjar anu lumpat. Mangsa Gumilar ngurunyung teh pikeun manehna mah mangrupa hiji kesempatan lantaran ceuk pamikirna pasti di imah Gumilar eueuh sasaha iwaati Ganjar. Sabab sidik Gumilar mah keur jojo jeung Mbah Wikalpa. Hari imahna Gumilar pernahna teh sisi jalan pisan atuh barang gok oge geus kanyahoan tapi kaayaanana estuning comrek pisan puguh kabeh oge ngumpul di imahna Wijana bari di jajaran ku Ganjar. Sabot karena kelahaloho bari sasalingkeran ditenan kaayaan di dinya ari kebeg teh hatena kebeg lantaran aya nu ngagero nyebut-nyebut ngaran mata kagetna teh tadina pok-pokana beut ngagunakeun ngaran manehna baheula ngegentak karena ngareret ari breh teh nya leuwih mata ngagebeg tetela aya nu ngacegak ngawaskeun sareret oge geus apa yen eta teh Jaja. Beunang disebutkeun urut batur salempurna waktu keur matuh di ujung kulon. Ongko-ongko harita geus kungsi panggih waktu manehna kabuka kedokna ku Wijana basa di Cisaat. Ngaran jalma anu boga dosa keur kokolongongan jol-jol dipetakeun sarta teu mikir panjang deui sabulut bae karna narajang di barengan ku gorowokna. Hah, intip aing sia teh Jaja pokna. Bari terus nyereudeg ngahambatkeun beurepna puguh si laing naon perlu naon tap intip ka tempat batur. Jaja ngawalkeun bari rikat ngejat brek tepok nyerong hiu cedak rempah sukuna ngahakan careham corelat Jaja ngejat bari neje deui dampal sukuna kana kakemplong montong deui sia Jaja cekarna bari ngagentak malik hiu tenggelan ujunganana teu ngahanca mumuncangan tapi Jaja rikat narik deui sukuna cepelap kagigireun bari ngaheumbatkeun tonjokanana karena rikat malik sarta tenggelan ujunganana terus ngehiuk matak paur. Hiuk pros nganca angin lantaran sakicep Jaja ngagilekeun badana lep dina gerakan monyet ngemil menang gugur ti Gumilar. Duh. Aduh. Beureub Jaja ngahancau luangan tapi karena tetela masih kene tagen sanajan bari ngecerek-cerek manehna terus ngahambatkeun tenggelanana. Jaja cukup ngarti yen pundukna dek diremukeun kudu jadi lawan. Ku ngarasakeun hiuk angina anu nebak oge geus ngarasa seber anu lain di kieuna. Ku kituna ari dek ngejat mah geus daya dangka ngagentak Jaja ngaragrageun badana dina jurus buaya ngangsar dina ulin pagongsai. Hiuk ceprot pincurang karena dipajeg gudang paleungeuna. Aduh, karena kerok bari ngajeret teh sakiat. Jaja geus luncat hiuk dampal sukuna neje kena pisan kana kekemplong. Karena ngakerung deui waktu sarta bedeungna karasa ngusil tapi karena tetela tangguna lain sisiwo sakitu ditoron teh manehna kalahkan nyebrut dina gerakan badak cihea. Seluruh ke arah Jaja seleunggeun-leungeunna anu diwangun minangka cula badak geus manco dina tarangna. Corilap Jaja kagigir nyingkahan cula badak bari angkeunna mah deuk terus ngahancap ku jurus Tanjung Pura hasil guguru ti Gumilar.
Tapi orokaya gerakan karena sakali ia melewi kesit. Waktu Jajah ngelebat ka gigireunana karena ngagentak mekarkeun leungeun katuhuna sarta langsung disodorkeun ka gigir. Nu ieu teh ku Jajah saeutik oge teu katitenan. Tung Jajah ngagerok bari ngaheungeu kilak karena malik leungeunna kencang ngaheumba. Jajah rikat ngabaliurkeun beungeutna bari pius ngasupkeun jurus. Tapi leuir teuing teu burung we tak-takna kabeunangan. Gede rambayak badan Jajah siga mondokan. Ngan aya hadena peurup Jajah teu mis ngahancah hulu angeun karena anu akibatna sanggeus neunggel teh karena terus ngadayak-dayak ka tukang. Cacakan mun teu kitu geus pasti Jajah teh bakal dipindo deui ku tenggelan ujunganana. Modal sia ayeuna mah sia teh Jajah. Karena sanggeusna bisa ngajaga keseimbangan badana, ngakencak, luncat bari ngagubatkeun deui tenggelan ujunganna. Orokaya Jajah anu ayeuna mah daya kekuatanna beunang disebutkeun geus aya 30na lamun dibandingkeun jeung samemehna guguru kagumilar. Barang mileungeun gerakan karena anu bener-bener rek ngabinasakeun, ngagentak karagrageun awakna porengkal ka gigir dina gerakan goreng teh monyet lantaran gabileungeuh. Karena terus ngahebatkeun dampak sukuna rek ngajejek anu geus ka ijir lain tewakeun numatak Jajah terus ngagorentel curela loncat ke ku jalan nujarkeun suku kencana ngagunakeun keahlian nu meunang gugurut tinu jadi bapana. Montong loncatan sia Jajah ceu karena bari nyusul tepus ku tenggelan dina jurus gugur gunung dina ulin padindang. Nafsuna kudag pisan mun kongang mah hayang ngapisankeun inya, tapi lawan anu disangareupan teh lain enteng-enteng pangabisana. Komo ayeuna mah kacida leuwih berat Jajah ningali petalakuna karena siga nurek anggeus-angeusan teh tetep ayem teu gedag bulu salamar meh bareng jeung peureuk kuleuna nu deuk ngahanca dadana. Gentak ngagilirkeun badanna nyerong ngahenca. Hiu des pigelang karena dihanca ku leungeun katuhuna. Kilak Jajah malik kenca 45 derajat curelak. Ngabarengan suku katuhuna nejeh ka tukang dina gerakan sepak kuda beger. Waduh gelo sia. Karena ngagero lantaran dampak suku Jajah ngapeletukan sir iga burungna. Tapi sanajan nendangan ka nyeri oge gerakan mah kacida kasitna. Sakilat an kelawak bae dampak suku Jajah teh beunang dicarak. Terus ditotogeun tapi kalah kali kusuduh kali tutuluh kali terus disurungkeun di bawah ulin sarta bari diasah. Jajah nu kaayaan awakna keur nangkarak lantaran tadi oge geus ngagurimpa malik sabrehan mah meuli siga nu geus daya pisan digusur ka ditu ka dieu sedengkeun sukuna ukurna pak sabelah. Tapi sanyana mah manehna keur ngumpulkeun daya kakuatan. Jajah ngagero sarta neuekeun sukuna satakarna kana taneuh. Kajadianna estu ningkat tidak hebatna. Awak Jajah ngeblesat ka luhur sarta langsung ngagapruk ka karna anu keur jongjon ngulimkeun suku Jajah nu sabelah. Kerawak badan baleungeun Jajah ngaramus beuheung dina gerakan rawuk kelong. Anu teu marapna ka karna bogoh lain deui gelgelepanana teu beda jeung nu keur titeuleum. Geus kitu mah kejerot dadakarna dihanca ku peureuk namun sedengkeun badan Jajah masih nempel dina badan karna. Waduh kontan karna ngageblag sedengkeun Jajah ngagejelig kana taneuh bari langsung ngirimkeun jurus kembarna jebrot karena gerung lambat nakar gadawa sapaseng sol dada saremu sarta teu mange deui blak bae manehna nang karak pengkang. Tapi tetela karena teh kuatna lain hampas-hampaseun harita kene oge manehna gentak ngugelinjah hudang sarta teu anta parah deui ari seak berengbang bae lumpat teu siringna nutug-nutugkeun maneh.
Ayo medok deui wae si ajuri. Keur mah geus teh untuk pandei pikeun ngalawan Jaja. Katurung ngerasa halibang deui. Sok sieun kacarak hirup-hirup lantaran urang lembur geus mimiti ting torojo nyalampeurkeun. Ongko deui pang-pang nama sok sieun kaburu datang Gumilar jeung Wijana. Lamun bawi ka bisa dielehkeun teh geus pasti Gumilar jeung Wijana teh pating torojo barali. Dina lumpatna teh karena ngagunakeun jalan rondaan lantaran ngarasa paur Pasarandog jeung Gumilar katut Wijana, tapi teterobosan dinu bala sisieun jalan bari panonna mah teu weleh culang cileung sok sieun terus diudag ku Jaja. Anjog ka urut tadi galungan teteh geus eueuh saurang-urang acan. Atuh terus bae balik deui ke jalan urut tadi, ngambah jalan ka arah Songkol, maksudna rek terus ka Tajur Sela. Sugan bae bahwi kalpa teh bisa kasusul di jalan. Pamirsa, Ari Andi jeung Ki Jandra sanggeus nepi ka jalan gede teh. Terus bae ngambah jalan jajahan anu berasna kalembur capar cacakan. Lamun mapai jalan aspal mah ulah-ulah bakal ketempon ku Pamajid. Lantaran waktu Andi mentas Pamajid keur ngalenghoy di palebah kampung Pandai, tapi dasar ulah dipanggihkeun di dinya. Pamajid saenggeus mapai-mapai jalan gede, pras bae kalembur sadang, lempang nanya saya tegurung gusu, puguh sasatna aya nu keur diteangan. Ku kituna teh teu weleh bari luakil kesirikna unggal jalma anu panggih. Kumanehna teu weleh dileretan mun seug panggih jeung muresan moal ieu pangling kana rupana. Ongkoh-ongkoh deui aya cirina nyaeta ceulina rawing sabeula lantaran urut dicakar monyet. Sedengkeun Andi jeung Ki Janta terus sabeng beos teu mapai-mapai jalan kampung nu maksudna nyingkahan jalma-jalma lantaran bisi karaget mireungeuh kaayaan Ki Janta anu tak-takna di bengkel sarta getina masih terus ngaberbei maseuhan bengkerna. Atuh sumawona bajuna mah sanajan geus beresihan oge tetep bae kalotor ku getih. Anjog ka Tanjung Pura di jalana malibir sarta leungeun buntungna disesepkeun kana sala-sala sarungna. Bisi aya nu nangenan lantaran lamun katempueun geus tangtu loba nu wah itu ieu pada nanya lantaran salembur eta mah taya nu bireuk ka manehna nu disawarkeun si Budung jago tutugan teh. Di Tanjung Pura terus nikreuh jauh moal burung kaculuk, anggang moal burung datang, anjog ke Batu Gede teu lila narepi bae ka panenjoan. Atuh nu kadatangan teu wuluk karageteunana mireungeuh kaayaan Ki Jandra anu sakitu pikawatirna paralak bae ku Andi didongengkeun saperluna. Aki Suli mah ukur bisa gogod deug aliras ku talajakna karna di panenjoan ngendong heula sapeuting bari ngubar ngabeer Ki Jandra. Sok sanajan ari tatuna mah teu sakumaha parna tapi lantaran loba kaluar getih sarta tos dipake lumaku anu sakitu jauhna atuh teu wulu Ki Janta teh ripuh oge. Lantaran bisi Aki mursani dedepeun isukna kensling bae Andi mah init ka Tambak Baya. Ki Jandra mangahaja ditinggalkeun sangkan ngarareb heula di imah Aki Surdi. Di jalan teu sumpang-simpang heula ngan waktu di Jangkurang papanggih jeung Ki Odi. Kapaksa nyimpang heula lantaran Ki Odi keukeuh hayang kaanjangan cenah. Tapi Ki Odi ge teu bisa maksa waktu Andi pamitan deuk neruskeun lalampahanna ka Tambak Baya. Geuning teu lila jalu ceuk Aki Musani anu harita keur diuk dina Bang Barung ebreh kabungahna tembong dina sorot panonna anu neuteup deudeuh. Aki Musani sorangan ngerasa heran nah Andi teh beut nyaah-nyaah teuing ka Andi teh. Jauh lamun dibandingkeun jeung kanyaahna ka si Medi. Sumuhun Aki nu mawi emut bae ka dieu ieu teh. Nah,
hari Ki Janta teu milu itu Sujang. Lumawi nuju teu damang aki di ditu di Panenjoan. Hal lain orang hujung. Leres aki mung waktos nembro nama kalarasan nu jadi Panenjoan. Geuning geuing naon cenah Jang. Taeun aki saterus nama darak-dak baik ku andi teh didongengkeun. Tuning taya nu didingding clear malah didongengkeun ti awal mula. Nyaeta waktuna papanggih jeung karena anu bebarengan jeung Dalimin basa dek nyusulan pamajid ka Cicapan. Hutan hari kitu mah andi teh mah kakinya ngabohong kaki hari bebeja nama rek Cipancal tapi buknya kalakah ngabeng-beos kata Jursera geuning teu pisan-pisan aki laras abdi teh ka Cipancal heula namun sadongkapna ka ditu abdi teh beut ngebogaan rasa penasaran naon margina karena aya di dinya atuh teras we dibujeng kata Jursela mung kalarasan pendak di jalan nya kahati ya kitu mah ari nu ngaran Wikapa teh hebatnya hebat kumaha nih bener gitu ngerasa teu tahan kumanehna sanes aki sanes teu kiat abdi teh mung abot ngayonaana sareng abdi teh ngaraos hariwang kana kasalamatan Ki Janta. Gitu nyandi memang halus tindakan hidup gitu teh kan rada teu panunjuna teh nah perkara gitu bae meni digede-gedekeun nya teu pupugu ngadon osros disulan kata Jursela arwah we jeung ngahajanangan dirimutan Ki Musani saterusna jiga nu ngawawoleh wah teuing karena ayeuna di dinya teh boga sudah anu sejen namun punten aki abdi mah gaduh sangkaan kitu sateh margi tos natrat jalana antawis pun karena sareng kula wedatan pagumilar mung kabujeng pasaran log sareng abdi kawuwuhna teh laras kalarasan Dalimin ku abdi tiasa diragrageun nya anjeunna nyaluuh ka Wikapa. Emang teu salah hari kitu mah tindakan mah andi memang benar namun ningali kejahatan ulah cicing-cicing seperti nu teu ambil pusing tapi omat nih ulah dibarengan ku rasa hasud hayang nyilakakeun batur ari nu megatkeun silaturahmi teh kapan teu dipikarido ku pangeran malah aya rengkolna dina Al-Qur'an anu urang leuwih muni dengan teh kieu saetuna kabeh manusia bakal rugi ewal ti anu tetep ngamumule hubungan nu hade jeung Gusti Allah katut jeung papada manusia kahati ani kahati aki tos ayeuna lamun dihubungkeun jeung talajakna karna anu model kitu memang orang kudu singkir pikeun ngabasmi oge munasabah lamun orang kudu amek oge lantaran pidawuh junjunan orang nyatana ka Kanjeng Nabi sing sahaja mah anu ngambek tapi teu merenah dina tempatna ieu teh iblis atawa anu cicing dina kuduna atawa maranehna kudu ambek eta mah kade sakitu we heula andi teu nembalan manehna ukur ngeluk tungkul ngaregepkeun sakabeh ucapan Ki Musani. Eta deui perkara hidup boleh kubah Wikapa teu nanaon andi lantaran manusia kabeh oge daya nu unggul jeung deui andi lantaran kabeneran Ki Janta keur geuring ongko deui sasatna di Panenjoan di panganjangan lain di lembur sorangan ku kituna isukan mah baturan we heula ku hidup da meureun kawanina teh ukur ka hidup mangga aki piwejang bade di
estokeun pisan pamugi abdi tiasa ngajalankeunana. Ukur atuh ari katarima mah puguh pangaboga aki mah lain urang lain barang tapi ukur papatah sasieureun sabeunyereun sumuhun aki ditampi teu dihandap-handap kalihna enjing teh abdi kedah kapanenjoan heula aki nya jang baturan heula ki janta tah engke di mana geus cager dak dibawa ka dieu bawa sakalian ka dieu mangga aki mangga pamirsa sadayana isukna kakara oge panon poe meletek andi geus kencring deui indit ti tambak baya nepikeun ka kadungora nyimpang heula ka Madtasim beres ngebrehkeun ka sono bral deui mamah jalan tarobosan anu berasna ka Pasir Banteng. Kabeneran teh poe ayeuna poe eta aya nu keur ngadu hayam di Pasir Banteng. Tadi nama andi teh dek mengko. Sejak lalajo heula tapi dipikir deui taya paedahna ongko deui geus hayang bulu-bulu nempok ki janda. Atuh gidi bae nuluykeun deui lumakuna semu rusuh na atuh barang geus anggang ti lembur. Persis waktu mengko anak gok teh pasaran jeung Bahrowi Sudinta katut Ardasim pogoe alikok alikulubuk teh nu tiluan sarta larikat loncatan kanu bala kakencaeun jalan. Bahrowi ulah lumpat euy mandi ngagolowok palikeun tak loncat mudag tep tapi Bahrowi jeung batuna ting sarbat bae lumpat tinu bala teu beda ti bagong anu suluduk manggih kasieun lumpatna Bahrowi teu beda tinu diudagku lodaya kalaparan gigis miris ber kadera anu lain dikieuna carek paribasana tunggul dirarutat catang di rumpatnya eta sanyana Sudinta katut Ardasim nya kitu keneh teu sirikna raceleng teu beda ti peucang anu kagareuwahkeun nu dek nekuk punduk lumpatna teh geus teu ningali tincakeun sagala ditubruk sagala dirumpak teh saestuna sanyana sanajan dina hatena mah geus kajudi lamun andi teh ukur redeg newak Bahrowi wungkul tina soal pae bapana tapi da maranehanana oge pada ulu biung tang tube bakal kecepletan mamalana paribasa kaciwit kulit ke bawah daging harita teh maranena dek ka Pasir Banteng dek ngadon lalajo nu ngadu hayam bari sugane manggih rejeki kumaha we carana sanggeusna ditinggalkeun karena teh komplotana jadi pabulincai aing-aingan seperti mimiti. Bahrowi cicing deui digajah ngambung katut Sudinta jeung Ardasim ngan nya kitu ayeuna mah usahana teh teu pati jejem lantaran teu waleh dikukuntit ku kalisi dituturkeun ka paur diudag-udag ku kahariwang sok sieun bentrok jeung Andi anu memang aya karepna rek males pati. Ari ayeuna kalawan teu kanyahoan pasaran pisan di pelebah tikungan ngan untungna masih kaburu ngejat kanu bala. Andi terus ngobrol pakaian ti karait mah geus teu dipalire bubuhan teu beda jeung anu keur ngudag-udag kuda mabur. Sedengkeun jalan anu disorangna teh ka Cidaremetna sarta Paroek Bahrowi katut patuna sakedeung oge geus teu kadeuleu jirimna ngan aya untungna lantaran kerobasna mah masih kadenge atuh rungkun anu karumpak masih ketingali oyagna ku kituna Andi masih bisa maparah udaganana sanajan bari di bungkeulanana geus teu katembong bungkeuleunana kalangkang-kalangkangna acan oge teu katembong tapi pikeun Andi mah teu beakeun akal srap bae nyebut haur konengna maksudna dek dipake galah panunjal sangkan bisa luncat leuwih jauh tetel akal teh teu gaplah sakilat sakalina ditunjukkeun teh komo mun kebenaran aya batu mah badana ngepleset aya sababaraha deupana kitu jeung kitu bae bari panonna teu leupas nitenan rungkun-rungkun nu aroyag hareupeun antukna mah bre udah geuna katemong geus aya di
Waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng Sunda si buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.